aya syariat Islam ngaran di Islam aya syariat kitabna fikih sasaranana jasad sasaranana fikih mah jasad gelarna ialah abid pagaweana ibadah bagus jeung gorengna eta geus ditentukeun nu bagus teh ngaranna wajib sunnah mubah soheh lamun nu jorekna di ngaranan haram makruh batal lanjut urang kana iman eta iman nah ieu kitabna tasawuf jurusanana kolbu jurusan torikoh sasaranana kolbu gelarna ke ngaranna zahid pagaweanana ubudiyah nu katilu ihsan eta ihsan ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk jurusan hakikat sasaranana roh gelarna ke ngaranna arif billah pagaweana ubudah orang awak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahul wusula ila musyahadati anwarihi saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi syaitaniyah waja'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratihi wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatihi wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Khatim al-Mustafa Abdul Muttalib ibn Hashim ainir rahmat rabbaniyati siratilahil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa biqdarihi al-azim amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة والطريقة البيضاء langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatir para habaib baik luar negeri maupun dalam negeri anu kusim kuring dimulyakeun para wali-wali Allah lu mana aparatur pemerintah alhamdulillah ruh nama hadir Bapak Gubernur pasti hadir, Bapak Bupati hadir, Kapolda hadir, Kapolres mata dingges korban jeung dandi
hadir kabeh leuwih-leuwih teu disangka simkuring ningali bayangan-bayangan Habib Lutfi. Iyalah demantak kadang-kadang aya semacam kaget lain eta bae jadi hese nyarita keurana henteu rek nyarita keurana naon ieu mah sebab kula mengansa kadar katitipan wasiat amanah lanjutkeun lebih cepat lebih baik siapa kemana singkat maksudnya dengan sakadar merenyaho bahwa dalam tata cara kehidupan manusia menuju Allah eta adalah melalui tilu hiji syariat nomor kedua thariqah nomor ketilu hakikat wa ta'allaman ilman yusahihu ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi sulah. Jadi orang menuju Allah dituju Allah bakal kapanggih ngan kapanggihna aya anu ditetepkeun di tempat anu indah aya anu ditetepkeun di tempat anu hiji deui ente aya anu indah apa anu hiji deui pastilah pasti bentak ieu ti kamari jadi teh yang buka tempat nu indah teu karasa urang teh dibawa ku karomah padahal ieu teh geus dijaga unggal jalan tapi ente daratang ieu karomah hayangnya omat tak karomah teh kos kitu Masya Allah urang nyaritakeun karomah orang ente mawa mih karomah nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah iya urang kudu bersyariat menuju Allah aya syariat Islam ngaran di Islam aya syariat kitabna fikih sasaranana jasad sasaranana fikih mah jasad gelarna ialah abid pagaweana ibadah bagus jeung gorengna eta geus ditentukeun nu bagus teh ngaranna wajib sunnah mubah soeh lamun nu jorekna di ngaranan haram makruh batal lanjut urang karena iman eta iman nah ieu kitabna tasawuf jurusanana kolbu jurusan thariqah sasaranana kolbu gelarna ke ngaranna zahid pagaweanana ubudiyah nu katilu ihsan eta ihsan ilmuna ngaranna ilmu tahakkuk jurusan hakikat sasarana roh gelarna ke ngaranna arif billah pagaweana ubudah orang awak urang teh tersusun tina zahir jeung batin ku ayana tersusun pengurusan ge atuh kudu teratur pengurusan zahir fikih pengurusan batin akidah pengurusan leuwih batin deui ialah tasawuf geus engke urang aya Islam aya iman aya ihsan lamun jelema kakarak ibadah dina Islam doang capek ibadah teh capek lantaran teu make hate maka ieu mah gambaran bae gambaran supaya jelas nya urang teh di jero agama Islam belajarlah agama Islam fikih wuduna nu bagus salatna nu bagus ketika urang geus belajar make aturan-aturan fikih rapih engke salatna ngan teu husu salat rapih salatna
DPR rapi salatna malah kopeahna geleh-gelehkeun kori pejabat hararebat beuh bajuna ge merekna ge takwa hararebat lah pokona mah beuh penyanyi ngelehkeun wali bajuna ge ngangsar ka handap salat teh rapi tegak targep Allahu Akbar tetapi hatena anu di pamerintahan inget bae ka Covid ieu hate tah ieu hese Masya Allah Karim anu polisi inget bae ka priwit tentara inget bae ka caksiata Haji Pendi inget bae ka kakarunggoni setan teman iya macam-macam nah lamun urang iya kuari ibadah dengan sakadar make Islam doang seperti eta KBG kiai yayasan ngan sakadar nyaritakeun dina hatena teh administrasi bae keur salat teh di jerona pinuh ku administrasi tuh sia bener karena itu BKB teu saha baik eta penyanyi artis pemerintah, polisi, TNI termasuk kiai gitu baik kabeh dina Islam rugi orang teh lamun salat kan kos kitu dan capek hanas tarang hararide padahal ieu teh naonan maka supaya konsentrasi kumaha atuh ieu teh angsongkeun ka ilmu thariqah mulailah menata batin ngalengitkeun sifat madmumat takhalli ngaranna ngadeukeutkeun sifat mahmudat ngalaksanakeun sifat mahmudat tahalli ngaranna setelah takhalli dilaksanakeun tahalli dilaksanakeun timbullah tajalli manteplah salat baik eta polisi ketika geus tajalli tekun salat Allahu Akbar padahal polisi dibawakeun dosa nyana keur salat atau pansel atau mobil naon deui nu aing teu nyaho sia nyaho teh tetep bae moal robah lantaran di jerona geus ayat penataan rohani ketika seorang kiai walaupun di yayasan tapi nyana bertorikoh yayasan tinggal yayasan cehil tama kos kitu horeng di jero kolbu aya Allah administrasi teh teu kadeu tuh pengusaha tinggal pengusaha lamun memang manehanana bertajalli tentrem Allahu Akbar berbagai golongan baik data DPR maupun PNS ataupun kiai atau polisi atau TNI presiden sekalipun lamun di jero kolbuna tajalli geus mantep ieu wadahna jurusanana thariqah nu mantep sabenerna mah lamun urang berthariqah kabehan mah tararenang doakeun presiden urang supaya berthariqah doakeun Kapolri urang supaya berthariqah doakeun panglima urang supaya berthariqah ai nyana berthariqah ai kiai henteu nyana ka sorga ai kiai ka neraka jia tun teu kituan ieu loba pejabat ka sorga kiai ka neraka ulah nalika ki fudoli biasa bae sih biasa bae tenang bae itu magon lurak lirik teh kitu ulah tuh kan nah iyalah thariqah jadi zahirna ditata sedemikian rupa melalui penataan syariat batinna ditata melalui penataan thariqah berjalan bareng syariat jeung thariqah komo lamun haju langsung wusul ilallah hakikat maka jadilah satu bahasa anu ngetren asy-syariah bila thariqah atau bila hakikat atilah wal hakikat bila syariah batilah syariat tanpa hakikat kosong hakikat tanpa syariat salah kudu bareng berjalan maka kelahiran thariqah
berbarengan dengan lahirna agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memeh Kangjeng diangkat jadi rasul, Kangjeng teh tahanus khulwah, menyepi diri ninggalkeun keramaian Mekah. Saat eta orang Mekah teh keur meujeuhna kagoda ku nafsu-nafsu jeung syahwat, Kangjeng Nabi mengasingkan orang-orang Mekah, ngasingkeun kehidupan Mekah menuju guha Jabal Nur. Indah sorangan Kangjeng. Mantak orang lamun encan bisa ibadah sorangan encan jadi. Haji Pendi lamun loba jelema salat duhana rakaatan. Terus bae satungtung aya jelema mah. Jelema tilok salat duha. Zuhur ge hampir-hampir. Tah salat masyaallah. Nah. Jadi berjalan bareng. Nah, cuman besi salah thariqah teh lantaran kumaha anu nyiptakeunana thariqah teh ujung-ujungna tujuanana sarua wusul ilallah. Ku ayana kitu kudu aya silsilah jelas. Wa man lam yattasil silsilatuhu ilal hadratin nabawiyah fa innahu maqtu'ul faid wa lam yakun warisan li Rasulillah wa la tukhadul mubaya'ah wal ijazah. Di mana teh nyambung silsilahna ka Kangjeng Rasul. Hiji maqtu'ul faid pegat. Dua lain warisan li Rasulillah. Nomor katiluna teu meunang beat ka jelema nu model kos kitu. Silsilah teh lain sakadar silsilah. Silsilah mah bisa bae ku urang ditiru, bisa bae ku urang dipaling, tapi bimbinganana mantak Rabbul Izzah Allah manggil malaikat Jibril. Jibril sampaikan ke Muhammad, sampaikan ke Kangjeng Nabi. Di Kangjeng Nabi ngabimbing Sidina Ali, ya Ali taat. Hai Ali kadir, silalah Sidina Ali. Cak Kangjeng Nabi, agmid ainaika perem, wadmum syafataika balem bibirna, ali lisanaka tangtungkeun leta anjeun. Gol Allah. Maka Sidina Ali dibimbing ku Kangjeng Nabi. Setelah Kangjeng Sidina Ali dibimbing ku Kangjeng Nabi, masya Allah boga perasaan anu lain. Sidina Ali terus ngabimbing deui ka putrana diantarana Sayyidina Husain, Sayyidina Husain terus ka Imam Zainul Abidin, Zainul Abidin terus ka Imam Bakir, Syekh Muhammad Bakir terus ka Syekh Ja'far Shadiq, Ja'far Shadiq terus ka Musa Al-Kazim, terus ka Abdul Hasan Ali Hakari. Tidinya diturunkeun deui ngabimbing deui ka Marufil Qurqi, ti Marufil Qurqi ka Syekh Sikti, terus ka handap ka Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Abu Bakar Shibli, kus ka Abdullah Tamimi, terus ngabimbing deui ka handap Abdul Faraj At-Turtusi, ngabimbing deui ka muridna yakni Abdul Hasan Ali Hakari, ngabimbing deui terus ka muridna Abu Sa'id Al-Mubarak Al-Mahzum, nurunkeun deui ka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Syekh Abdul Qadir ngabimbing deui putra Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz ngabimbing deui ka muridna langsung ngaranna Syekh Muhammad Hatta, terus ka Kiai Syamsuddin, terus ka Kiai Syarifuddin, terus ka Kiai Nuruddin, terus ka Kiai Hisamuddin Waliuddin. Ti Syekh Waliuddin ngabimbing deui Syekh Hisamuddin, Syekh Hisamuddin ngabimbing deui murid Syekh Yahya, Syekh Abu Bakar, terus Syekh Utsman, terus Syekh Abdul Rahim. Tidinya ngabimbing deui ka muridna nu ngaran Syekh Abdul Fatah, Syekh Abdul Fatah ka Syekh Murad ngabimbing ka muridna deui ialah Syekh Syamsuddin, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Ahmad Khatib Sambas ka Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim ka Syekh Asnawi Caringin ka Syekh Kiai Husain cerita ka Kiai Dahlan bin Arja, Kiai Dahlan ka Kiai Arsyad, Kiai Arsyad ka Abah kula Abah Haji Dimyati bin Abah Haji Romli. Ti Abah kula sekedar nitip, lanjutkan, lebih baik lebih cepat. Maka seputar haul sim kuring mantemi boga jadi masa kadar titipan nyanggakeun sadaya-daya yang mandut Tuhan Syekh, ya Tuhan Syekh teh guguli bedan bae komo si Abdul Qadir nama lain Tuhan Syekh Abdul Qadir geus guguli bedan teh kabari malah mau kebonnya na Abdul Qadir eta tah mah
Nah iyalah sekadar ngalanjutkan amanah dalam situasi anu kesakiritna nyangakeun sadaya-daya demi boga mah aceuna lanjut aceuna henteu nagasim goreng sakumaha tadi cek Habib Umar zarah-zarah ka guru-guru isyarahna lanjut zarah ka abah cek abah bari seuri lanjut zarah deui ka kidahlan sakidahlan balah ku lagi ke saya di dia di Cilongok zarah deui ka Ki Husein cek Ki Husein carita atuh kula babarengan jeung babaturan kula di Banten meureunanan ratusan sakeuna ka dieu nu geus paraeh boting ieu jelema mah ieu teh sebenarnya teh tadi rada bau-bau cek udah teh aya bau menyan nih sebenarnya we asana ieu kadeleuna we meureun jelema padahal mah arwah ya zarah deui ka Syekh Astawi caringin masyaallah sarua ulah sieun isyarah lanjut sakumaha biasa bae moal aya naon insyaallah padahal eta teh can boga keputusan iyalah karomah ulah ngandalkeun nyangakeun sadaya-daya ka Tuhan saya iman teu boga teu ngaku-ngaku lanjut aceuna henteu kudu atuh sapira zikiran jeung bisaeun KBG ditandapkeun tanggal cau ge urang osok zikir teu masalah nya nah tetapi seperti iyalah berbagai cara ieu teh maksudna supaya ulah gegedena mah ulah teu ngomong kumaha Allah bae nu mantak inget ka al-af'al kulluha minallah pagawean kabeh ti Allah urang kicep ti Allah urang denge ti Allah urang ambekan ge sadar atau teu sadar ieu kan ti Allah urang hudang hees ieu ti Allah terus we kabeh ge yakinkeun eta lempangna ti Allah diukna ti Allah ngomong ti Allah nu mantak moal pati-pati jelema lempang lamun eueuh Allahan moal pati jelema diuk lamun eueuh Allahan dina ilmu hakikat mah dina ilmu hakikat urang jeung robah urang milik Allah urang jeung cicing urang milik Allah lamun urang jeung cicing urang jeung robah urang nu Allah teu bogana naon nu mantep ketika urang dek dimuriangkeun muriang bae dek disehatkeun sehat bae dek disugihkeun sugih bae dek disusahkeun susah bae kubahan nu bogana bae nah lamun urang cerita seputar penataan ilmu syariat naik ke ilmu thariqah naik ke ilmu hakikat pasti urang teh tertarik jeung resep kabeh komo ketika urang asup ka wilayah thariqah moal aya nu resep sebab alamna lain urang ketika thariqah kan ninggalkeun syariat teh qalbu urang tatageunana langsung ka Allah bae ulah kasalian Allah hiji bae kumaha Allah keputusanana bakal nikmat ulah aya ka makhluk nu mantak ieu teh maksudna haul ieu ngan sakadar ngakurkeun frekuensi gelombang getaran ruhani urang nu aya di diri urang jeung frekuensi gelombang getaran nu aya di junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngakurkeun frekuensi gelombang getaran sukma jeung getaran sukma nu aya di para aulia Allah terutama Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dihaturkeun ku urang disambungkeun supaya urang engke di akhirat ya aku sakadar sakitu hayang salamet urang teh hayang salamet di dunia wal alah di dunia mah jasa kedeung di akhirat ieu ketika gagebrah neraka Haji Pendi dihareupeun di dinya jeung Ki Fudoli ieu hese ge jeung Haji Rusdi kieu bae teh heuy cek malaikat keur daraon di dinya ka sorga teh nyaho jalan ceukna emang tadi dah kunaon cek malaikat mah teh nyaho jalan nyaeta atulah ceukna teh atuh geus bae ka neraka anas embung ceukna embung atuh ka sorga ai jalan teh ka deuleu hese kan bangsa jelema nu karitu mah iya nu diharapkeun ge kan syafaatul uzma ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang teh ngaharepkeun deui ti para aulia Allah para ulama-ulama lamun urang keur meujeunna kabingungan jol we aya wali Allah tanya pen keur naon sia iya saya hugo ya kenal ente
ente ya sia mah maca sok kutub-kutub robani teu kenal. Oh cenah kula mah macana si teh hayang anu numbak bae goblok sia mah. Ieu tah. Nanya aja kasih Haji Rusdi. Rusdi sia kenal ka ente. Ieu saha ieu? Nu sok usia digurus-urus teh ari haul. Eta sih. Mau dibejakeun lah we. Tuh, Masya Allah. Nah saat-saat orang bingung, ya Allah ya Rabb, ditulungan ku Tuhan Syekh Abdul Qadir dengan penuh keyakinan. Masya Allah. Mentak aya we anekdot setik. Ki Fudoli kapanggih lah jeung awewe di akhirat ya. Awewe teh nanya, artis geulis mah. Oh, pohara ieu. Libanon ieu mah. Kan cicing di Jakarta. Ieu lain Ki Fudoli. Masya Allah, hadena ge kapanggih di dieu. Ai kitu kunaon? Kula dek jebrang ieu jembatanna leutik jasa. Sugan be, aya kiai mah kula bisa salamet. Ayo tenang bae sih Ki Fudoli. Biasa kan tukang ceramah mah kan gitu. Kieu ai hayang salamet mah. Neng, berangkat. Ulah kasih si kagigir, ulah inget ka dunia, ulah inget ka jabatan, ulah inget ka kemewahan. Pokoknya mah berangkat menuju surga insyaallah. Langsung berangkat doana tuh insyaallah Cak Ki Fudoli didoakan. Langsung berangkat diharap Ki Fudoli na di tukang. Langsung pas tengah-tengah neraka goyang jembatanana tiga lagi jembatanana atau itu mah tuh konsentrasi kan artis mah Ki Fudoli neuleuh bujur awewe goyang. Ya Allah Cak Ki Fudoli mantep jasa ya Allah nyingsat deui sial jasa ya Allah ya Rob. Ai artis mah datanglah ke surga alhamdulillah cenah salamet ya. Barang deuleu ka tukang Ki Fudoli. Hah, ka mana? Cak artis saureuh, nyawa-nyawa aya sorana be tolong. Bari ka neraka sial Cak Ki Fudoli. Maksudna lobalah nganasehatan batur horeng poho dirina. Gitulah hati-hati. Ya, loba jadi penasehat-penasehat. Coba jelema anu jadi penceramah-penceramah. Batur lalu lulus di nasehatan di ceramahan. Ai kiaina di ditu mah di Lampung makan gitu ya. Maksudnya ditahan sodako ke masjid ai kiai nama ente nyata mah di ditu di dia mah. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah orang cerita syariat, cerita thariqah, cerita hakikat pondok pesantren teh seputar eta nu diaji teh, cerita tentang Islam, cerita tentang syariat. Kitab nanti mimiti sapinah leutik datang ka minhaj raudhah nu gede. Tapi ketika orang asup ka wilayah thariqah orang geus dadah ka syariat. Mendak wariba jelema loba nu berthariqah tapi horenganan syariat-syariat kene. Kuduna makan pepegatan jeung syariat, pepegatan keyakinan ulah ka makhluk ka Allah. Iyalah anu hese. Henteu hese ngan perlu bimbingan sakumaha tadi Kangjeng ngabimbing Sidina Ali. Sidina Ali ngabimbing lain ka Sidina Husain unggul loba murid-murid Sidina Ali. Tinggal kumaha jalur-jalurna. Mentak di Indonesia aya Jatman, Jamiah, Thariqah. Nah aya Jatmi eta mah zaman Ki Mustain baheula. Nah ieu mah keur carita bae keur carita. Ulang menyaritakeun perjalanan Tuan Syekh Abdul Qadir ti leutik tadi geus. Da ala kadar geus kuari mah nyaritakeun geus jadi walina. Ya. Aya nu seseorang ngaranna Arif Abdul Hasan. Manehanana ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir. Urang Besir. Ziarah aya biasa. Wow, masyaallah dibagjakeun segala rupa. Ziarah ka Tuan Syekh Abdul Qadir langsung dibere wirid sholawat, zikir. Sababaraha poe lah didinya. Begitu dek balik nyana mikir. Ieu balik Baghdad Mesir teh lain lalakon deket jauh. Perjalanan anu jauh kitu kan ngabutuhkeun bakal sedengkeun duit teu boga dahareun teh aya. Nah ieu mah tinggal kumaha ieu sih kajahoan ku Tuan Syekh Abdul Qadir. Begitu menghadap ka mana Arif balik sing hade nya ilmu anu geus diturunkeun laksana mohon insyaallah
supaya mantep tawajuh ka Gusti Allah. Nya mikiran baik enak nu dipikir kumaneh mikiran teh Baghdad Mesir teh jauh aju ieu teh teu boga duit jeung teu boga bekal geus percayakeun ka Gusti Allah mulai kuari ulah percaya ka duit ulah percaya ka roti ulah percaya ka materi-materi hiji bae Allah kumaha Allah akhir cenah hirup insyaallah kumaha Allah bae kumaha Allah jangakeun atuh doana ngan sakieu bae cek Tuan Abdul Qadir besi lapar-lapar teuing kenyot bae ieu tah curug maneh sakitu bae kenyot curug maneh kade curugna dicekel ku Tuan Abdul Qadir tet berangkat boga keyakinan ka Tuan Abdul Qadir seperti eta sapoe dua poe masih kuat ka tilu poe setedahar geus teu nginum tinggal kicep eta mah kuat keneh Arif Haji Pendi masa geus innalillahi wa inna ilaihi raji'un sakieu ge dahar teh innalillahi tah begitu geus teu kuat ka 4 poe teu kuat dikenyot bae curugna Masya Allah sakenyotan doang seakan-akan dahar anu loba seakan-akan minum anu loba iyalah ka rumah Tuan Abdul Qadir terus sakenyotan doang datang ke Mesir geus teu dahar-dahar mantak coba ke balik ti dieu ngenyotan ieu bae iyalah kehebatan karomah Tuan Abdul Qadir aja hikmah urang lamun nyaritakeun karomah teureun merenung teureun tercengang ajib anu luar biasa ya Allah ya Rabb mantak aya wali anu dipanggil ku raja manggil 3 tokoh lantaran ieu boga endog 5 jelemana 3 hayang kabagi rata endog 5 jelemana 3 supaya kabagi rata saha nu bisa cak raja lamun ieu jelema nu bisa berarti hebat pikiranna lamun teu bisa berarti barodo kabeh panggil nomor kahiji ahli ahli ekonomi coba ya jelemana 3 saha-saha cek ahli ekonomi kula pemajikan kula jeung maneh oh jadi kula kabagian nurik dibagina endog 5 supaya kabagi rata kumaha eta pengusaha kieu BUD jalan hayang kabagi rata mah ya tetep bae meuli deui hiji jadi genep atuh aya kos kitu mah gampang masalah engke ka dituna ngajualna cara jualna taekeun hargana kitulah ahli ekonomi mah nu penting untung rugi nah kos kitu mah tuh atah cek raja coba PNS anak buah-buah aing coba kade kumaha ieu carana ieu ngabagi 5 supaya rata anak buah raja dipanggil ku Tuan Raja atuh babari Tuan Raja 5 hayang kabagi rata mah kumaha atuh siring hiji ayo jang Tuan Raja hiji jang pemajikan Tuan Raja hiji kan ngeunaan siring hiji anu 3 deui panu hiji deui jang kula nu 2 deui asupkeun ka kantong siapa bau gawe enti kitu bae pamarentah mah kos kitu meureunnya eta sial jasa gambaran puara eta sekali deui coba cek Tuan Raja jang Tuan Raja hiji jang pemajikan hiji jang kula hiji nu 2 ka kantong goblok sia mah can cair keneh bae aya Nasruddin wali panggil coba Nasruddin sia kade aya naon Tuan Raja endog 5 hayang kabagi rata nu 2 ieu geus bisa ngabagi coba maneh pembagian ka hiji kieu pembagian ka 2 kieu coba maneh oh Tuan Raja letik tah mah carana kumaha yo atuh kieu Tuan Raja jang Tuan Raja hiji jang kula hiji jang pamajikan 3 pan siapa kos kitu teh adil etalah adil seadil-adilna insyaallah eta hukum paling adil teu arti aing mah coba dalilna kumaha ieu jang Tuan Raja hiji jadi 3 lantaran Tuan Raja kan geus boga endog 2 jadi 3 kula ge sarua bae boga endog 2 jadi tidak apa majikan makan teu boga endog 3 jadi siling 3 pinter oge maneh kitu lah iyalah hikmah seorang arif tetapi lain sakadar sakitu horeng pimaknaeunana nu mantak awewe dibere 3 teh horenganan panjang sebab nu bisa nganyileung-leuman teh horeng awewe lalaki mangan bisa totoker doang sok aju ka mana bae para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
lamun hukum anu ngahukum mana seorang arif pasti cair bae. Boro-boro keur bener keur salah nage jelema bakal kaharti bae. Ya Allah ya Rabbi, gitulah seorang arif. Nah di akhirat di akhir zaman engke kan orang bakal datang dabah, bakal datang dajjal, bakal Imam Mahdi. Saat-saat dajjal datang ke mejeunah rit anu luar biasa. Kemudian gitu dabah. Nah ieu kan aya tulisan kafir inggih surah sabenerna mah lain engke mah dijelaskeun secara nyata. Ayeuna ge ku para aulia Allah mah ku para aulia Allah geus katebakeun. Nu mantek caririk para aulia Allah mah ti penting teh sebab naon ditarang-tarang manusia geus aya bahasa kafirat. Ditarang manusia geus aya bahasa munafikat. Naudzubillah min dzalik lamun eta kabawa terus ka akhirat. Nu mantek eueuh deui iwal tinggal doa teh jang umat, jang keselamatan bangsa, keselamatan negara, keselamatan umat supaya saralamet kabeh ge. Lamun Imam Abu Yazid Al-Bistami anu lahir di Bistom baheula manehanana bingung lantaran di negara teh kalut munajat ka Gusti Allah teu pernah aya isyarah ninggalkeun negara Bistom maksudna minta isyarah ya Allah ya Rabb manusia teh ieu teh keur pilu ku nafsu syahwat geus kumaha kahayangna bae manusia nagara teh kieu geuning kaayaanana kaula teh diangkat jadi ulama ku Gusti teh ieu teh jang mecahkeun masalah teh kumaha nyuhunkeun Gusti abdi teh datangkeun seseorang ka abdi jang bisa musyawarah cicing menek ieu torojol teh ieu jelema naek kuda ieu meureun ieu utusan Allah kabeneran matana teh hiji matana ngan hiji Masya Allah ditanya ku Imam Abu Yazid bucek Imam Abu Yazid bananta anjeun sa ai kula teh ieu teh dipanggil ku maneh teh ya keur aya di gunung ieu teh kadenge suara maneh diutus ku Gusti Allah titah ka dieu dek musyawarahkeun negara. Oh bener ditangga bentakeun mata anu sabelah deui ieu teh mata teh tangan sabelah neuleuna tanda di negara teh kuari teh ieu jelema teh matana keur neuleun teh sabelah ai kudu hayang nyaho mah rata we di isarahanana ya Allah ya Rabb titah meulah titah mukakeun mata nu sabelah Yazid cek eta wali teh ke aya anjeun teh saha engke eulanan kula teh diutus nah kulantaran sakitu menta geurage ka Gusti Allah ieu mata teh supaya benta sebab jelema lamun benta teh sabelah dedeleuanangan sabelah bae lamun neuleuh sebelah mata nu bener ge bakal salah bae maka menta geurage ka Gusti Allah supaya ieu mata teh bisa duanan menta munajat Abu Yazid Al-Bistami ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb bukakeun mata abdi bukakeun mata hate abdi bukakeun mata hate umat-umat Gusti bukakeun mata hati jelema-jelema Gusti abdi apal bahwa Gusti teh jeung sorga abdi apal Gusti teh jeung neraka geus aya keputusan Gusti nu bakal ka sorga jeung ka neraka teh tetapi kewajaran abdi sebagai hamba Gusti ngadoa ka Gusti nyuhunkeun supaya jelema teh saralamet we Gusti kami wali mah doana kos kitu eueuh nu ngadoakeun silaka kabeh salamet peurang jeung peuting teh ka sahabat salamet bae boro-boro nu bener nu salah ge didoakeun salamet bae loba jelema nu salah didoakeun salamet jadi wali ku wali mah kos kitu mantep jadi wali mah sabenerna mah lain cara Habib Muartadi lain asal ngadeukeutan wali engke ge bau wali jadi wali mah teu kan bau wali bau wali tah Abu Yazid langsung munajat ka Gusti Allah hasil munajat Abu Yazid degerak ndek cicing kumaha cak aing ulah sok gerak di luar nafsu ulah sok gerak make nafsu wayah perang kumaha cak aing perang teh wayah cicing kumaha cak aing geus minta keputusan anak ka aing cak Gusti Allah hubungi deui ku maneh tah jelema diutus ku aing dina isarahna seperti eta akhirna Abu Yazid teh datang deui ka eta horenganan eta teh Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam nah jadi deuk daon bae ge urang teh munajat ka Gusti Allah hatta deuk ka Mekah ge kan urang titah munajat
urang ndek kawin munajat ulah sakawin-kawin kajian teh geulis lamun ke makan hati kumaha mendingan kawin makan nu geulis tapi bageut eta nah ngan dibandingkeun ku urang aya nu geulis makan hati tapi aya nu jore ka urangna tenang tentrem mending mana ye goblok sia mah aya nu geulis makan hati ge tapi eta ngaranna mendingan anu jore sederhana tapi tentrem urang ka mamana bebas moal aya pikiran naon deuk nyaba ka mamana ge tenang geus 15 poe ge ditanya pan si eta teh inget ka pamajikan henteu emang kunaon gitu henteu kurang naon teu melang teu naon lain bisi ku batur sanu hayangeun nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi horeganan dina ilmu thariqah aya munajat ka Gusti Allah minta petunjuk-petunjuk jang bangsa jang negara jang kelangsungan jeung keselamatan lamun kula jaritakeun seputar perjuangan kemerdekaan ieu teh andil ahli-ahli thariqah anu luar biasa Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten, seluruhna Aceh, Palembang. Ieu teh andil ahli-ahli thariqah tertulis teh ngan teu make cara Haji Rusdi tanu ngagantung dia naon ieu peneng ai kata make kos kitu ahli thariqah eta mah ahli syariat teh kos kitu mah capek tah make aikat keneh mah kuntal kantil tadi isuk-isuk ka imah kula pos biasa kumaha ka hotel tah ya jadi ieu andil-andil ahli-ahli thariqah kula boga sejarah-sejarahna di Aceh ahli thariqah memperjuangkeun negara Aceh Indonesia khususnya Aceh umumna Indonesia termasuk Jawa Timur termasuk Jawa Tengah termasuk Jawa Barat termasuk Banten Tangerang ieu teh terlupakan ku pemerintah keandilan ahli-ahli thariqah Masya Allah catatanana baheula di Gus Dur aya kuari di Habib Lutfi aya kula nyaho Masya Allah catatan jangan eta mah dirahasiakeun urang teh kapan hirup teh penuh rahasia susumputan sebenarnya urang teh hirup teh urang teh susumputan lolobana kan jelema teh nyumput ti pamajikan padahal mah ieu urang da anu nyumput di awak urang teh awak urang nu kadeuleu adalah zahir ruh ieu nyumput di awak urang horeganan ruh teh ieu keur nyumput jadi jasad teh tempat panyumputan roh nu bakal bari ka Allah mah sebenarnya mah roh kunaon eta roh teh diurus ku urang gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sakadar nyaritakeun bahwa amanah jeung titipan langsungkeun alhamdulillah urusan penataan-penataanana dipersilakeun saha anu hayang mantep ibadah ka Gusti Allah tatalah syariatna menuju thariqah ti thariqah nanti engke ka hakikat supaya urang bisa salamet di dunia wala akhirat. Tapi sebenarnya mah sakumaha tadi tah nya dongen Tuan Abdul Qadir aya di orang Mesir pengusaha tajir pengusaha datang dekat Tuan Abdul Qadir teh diengke-engke bengaran lagi usaha datang ke 40 tahun teu kaburu ka Baghdad barang geus 40 tahun kakara ka Baghdad barang datang ka Baghdad cek urang Baghdad atuh Abdul Qadir mah geus maot jujung kelan ya Allah ya Rabbi hanas engke-engke bae barang geus datang ka dieu geus maot ceurik ku cinta-cintana jeung yakin-yakin ka Tuan Abdul Qadir sila nu rapih dihareupeun makam geus sila peureum geus peureum napas diatur kumanehanana difokuskeun ka Gusti Allah jeung Tuan Abdul Qadir tiba-tiba Tuan Abdul Qadir na muka blak kuburan langsung keluar urang lamun nyaritakeun kos kitu teh kadang-kadang aneh ngan muka teh lain haju muka blak haju keluar gitu lain haju ngobrol nyaritakeun hajat atau lain gitu sia mah kos kitu bae urusanana teu urusan zahir lain ieu urusan gaib tapi seperti eta lamun digambarkeun ku urang seorang tajir langsung sasalaman pedagang dinasehatan geus dinasehatan wiridkeun padahal geus maot Tuan Abdul Qadirna wiridkeun ya sholawat munjiat wiridkeun ya zikirna hatur nuhun jadi beat eta Tuan Abdul Qadir mah geus maot langsung hudang deui ya Allah ya Rabb Gusti Allah nu agung alhamdulillah batur teh jarawa bahwa kula mah ya kapanggih jeung Tuan Abdul Qadir teh balik
di jalan terusnya sambil zikir datang ke Mesir jadi wali. Babari orang jadi wali ngomong nama babari. Iya wali itu wali. Tapi maha kawasa Allah, maha suci Allah seperti eta lah. Nah, orang nyaritakeun karomah para aulia-aulia Allah. Nu sejen ge loba. Ulah kudu ka Baghdad di Tangerang bae ge nu boga karomah ambaleh. Di antara karomahna tah ieu karomah Tanzul Qadir keur aya di dieu. Ieu tenda dieuweuhkeun, tapi kan teu panas. Ngan bagundula deuleu we ka luhur hujan tah moal. Tapi ieu karomah ngaranna. Lamun kukula dicaritakeun seputar haul ieu piduh ku karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir karasa luar biasa. Nah, wayana sakitu urang niatna kabehan anu kulanya hobe ye nya di Madura, Jawa Timur, Jawa Tengah nu bebeja ka kula ye. Kemudian di Medan, tuh Kalimantan, Padang, Lampung. Nah ieu anu sasalaman ku kula ditanya nu nyaho luar biasa di luar ge loba komo ieu mah di Kulon Serang, Pandeglang Rangkas Sitore kabeh loba. Nah ieu mah kabeh ge niatna ka dieu kan sakumata di ziarah ka Tuhan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Mudah-mudahan urang kabehan diaku murid disalametkeun jaga di akhirat, syafaatan urang ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sabada ieu dipersilahkan besi aya keneh sisa-sisa dahar, besi aya keneh sisa-sisa besi eueuh meuli ya dicekapkeun sakieu. Mudah-mudahan anu balik ka daerahna masing-masing aya dina kasalametan, aya dina kabarokahan, nagara urang mudah-mudahan salamet, polisi jeung tentara ge mudah-mudahan dibere luluh hatena jeung dibere salamet ku Gusti Allah. Kabeh PNS kabeh gubernur bupati kabeh mudah-mudahan dibere salamet engke urang di akhirat babarengan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin. Memeh ditutup ku doa terakhir aya Habib Ruhi supaya berdoa. Sini Habib doa. Ya, doa dulu. مولانا قبل الدعاء استأذن. أين المترجم؟ اليوم أنا كنت أنام قريب من بيتكم حوالي الساعة 2 فجرا، وقبل صلاة الفجر يأتي في الرؤيا والدي الشيخ أمين رحمه الله الذي توفي قبل دوا بلوس بلانهري، توفي قبل 29 يوم. وأنا أنظر أخرج من بيت حجي أغوس أمشي إلى بيت حضرتكم، فأجد والدي الشيخ أمين يخرج من بيت في الطريق وهو يبتسم. أنا فرحت، أنا لم أستطع أن أحضر جنازة والدي في لبنان، موجود في أندونيسيا. فسألته يا والدي أين أنت؟ قال لي أنا عند جدك سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. فسألني أين تذهب؟ قلت له أذهب إلى مولانا أبويا أوتشي ترتسي. فقال لي بلغه هذه الرسالة من سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره بواسطة والدي الشيخ أمين رحمه الله: ما عند الله خير من الدنيا وما عليها ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا في هذا الليل. يلا ترجمة. Beliau tadi sedikit menceritakan tadi malam beliau bermalam di rumah Bapak Haji Agus yang tidak jauh dari sini. Sebelum beliau melaksanakan sholat subuh, dalam mimpinya beliau bertemu dengan ayah beliau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar 29 hari yang lalu. Ayah beliau bernama Syekh Amin Ruhi Al Jailani, dan di dalam mimpinya itu Syekh Ahmad yang akan menuju kediaman Abu Yauci melihat ayahnya yang sedang berdiri sambil أنا في الطريق من بيت حج أغوس إلى بيت مولانا فوجدت الشيخ أمين في الطريق يخرج من بيت. ترجم. Ketika beliau akan menuju kediaman Abu Yauci,
Kemudian beliau melihat ayahanda beliau bernama Syekh Amin keluar dari rumah. فسألته أين أنت؟ قال أنا كنت عند جدك سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. Kemudian beliau bertanya kepada ayahnya yang sudah wafat itu di dalam mimpinya, di mana engkau wahai ayahandaku? Dan beliau menjawab, aku bersama dengan kakekmu yaitu Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. سألني أين تذهب أنت؟ قلت له أنا في الطريق إلى مولانا أبا أتشي ترتسي. Kemudian ayah beliau bertanya kepada Syekh Ahmad, engkau hendak kemana? Maka beliau menjawab, aku hendak pergi menuju kediaman Abu Ya'uchi. فأخبرني الشيخ أمين بلغ مولانا أبو يؤتشي هذه الرسالة من سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ما عند الله خير من الدنيا وما عليها ولسوف يعطيك ربك فترضى. Kemudian ayahanda beliau Syekh Amin menyampaikan kepada Syekh Ahmad yang merupakan putranya, sampaikanlah kepada Abu Ya'uchi salam sebuah risalah dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak ada yang lebih baik di dunia ini dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan karunia-Nya sehingga Abu Ya'uchi menjadi ridha dan senang. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad Nabil Amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم إني أسألك بما سألك به حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ترفع عنا الداء والبلاء والغلاء والوباء وسلطة الأعداء وتتوفنا وأنت راض عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وأعطيتها بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم أنطق ألسنتنا عند السؤال. اللهم بيض وجوهنا يوم تسود الوجوه. اللهم آتنا كتابنا بيميننا ولا تؤتنا كتابنا بيسارنا. اللهم أظلنا بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل من ذلك وأصلح شأننا كله يا أكرم الأكرمين. اللهم إني أتوسل إليك بحبيبك ونبيك وشفيعك محمد صلى الله عليه وسلم وبسلطان أوليائك سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أن تحفظ أندونيسيا وتحفظ أهل أندونيسيا وتبعيد وباء كورونا عن أندونيسيا يا رب العالمين. اللهم إنهم من عبادك الصالحين. اللهم إنهم من عبادك التائبين. اللهم إنهم من عبادك القانتين. أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث. اللهم أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم فنحن عبيدك أذلاء على بابك التجأنا إليك يا رب العالمين. ليس لنا ملجأ سواك يا الله. من يرحمنا إن لم ترحمنا يا الله. من يغفر لنا إن لم تغفر لنا يا الله. من يتوب علينا إن لم تتب علينا يا الله. اللهم بشفاعة نبيك محمد. اللهم ببركة سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أن تجعل مولانا ومربي روحنا أبو يؤتشي ترتسي من طويلي الأعمار وكثيري الأرزاق وتنفعنا ببركته وتنفعنا من علمه وتنفعنا بولايته وتحشرنا وإياه تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وتسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم بارك هذا المجلس. اللهم بارك هذا المعهد. اللهم بارك هذا المسجد وبارك صاحب هذا المجلس وبارك من حضر واجتمع وصلى وقرأ في هذا المجلس. اللهم بارك بهم وبأصولهم وبفروعهم إلى يوم الدين. اللهم أنزل عليهم السكينة والرحمة والرضا والغفران وأمدهم بمدد من عندك يا الله. وارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه وارزقهم ذرية صالحة تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم نور قلوبهم بالإيمان وزين صدورهم بالقرآن وبمحبة نبيك العدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كما جمعتني بأحبتي في الدنيا اجمعني بهم في الآخرة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومع سلطان الأولياء سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
وببركة سيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أن تتقبل ما نحن فيه يا الله وتجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. على نية القبول إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن جناب الشريف إلى الأنبياء والمرسلين صحابة رسول الله أجمعين، جدنا الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى والدينا ووالديكم، مشايخنا ومشايخكم، من علمنا من علمكم، من له حق علينا إلى يوم الدين، أمواتنا أمواتكم جميع أموات المسلمين كافة عامة، على أن يجعل الله آخر كلامنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حقا وصدقا، إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن جناب الشريف إلى الباز عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وخاصة إلى روح والدي الشيخ أمين محمد علي الدهيبي الجيلاني غفر الله له وتقبله في جنات الخلد آمين يا رب العالمين. لهم منا ثواب سورة الفاتحة. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل.